Di patamanan aya budak anu keur ngahulang bari ngomong sorangan. Manehna keur mikiran hayang kawin tapi teu meunang restu ti kolot awena. Kumaha carana meh bisa kawin jeung awena? Ieu caritana. Duh, asa hayang kawin sega batur. Tapi da kumaha carana? Banget-banget teu goreng teuing. Tapi da kumaha teu direstuan ku kolotna. Gerak terus, ayo panas naon ieu da. Cacar kan. Oh. Tuh mangga kieu mah tingali kunaon. Gitu. Ayo, ayo. Bantuan ay. Udah. Wah. Diraha mana dia? Tadi pikiran naonnya maneh teh? Bari cegan nu boga masalah. Da kabeh jelema pasti bukan masalah kan. Wah. Hayang kawin urang teh. Hayang kawin mah bawa kau unggul ge jadi. Bener Ki, cek si Lisan tinggal mangkat kena UA. Lain eta euy masalahna. Terus naonnya masalahna? Masalahna mah teu direstuan ku kolotna. Oh, gitu. Ayo maneh kunaon dodol ngagorowok wae. Untung uing tuh gak penyakit jantung. Jadi, uing boga ide supaya maneh kawin jeung si Sinta. Kumaha carana? Jadi kieu. Jadi Terbalik di tadi jadi euy. Jadi kieu we maneh mah tinggal bawa si Sinta teh ka dukun. ya dukun naon mana jadi urang loba dukun paling kita tanya. Oh bener lamun dukun anak mah loba teu da. Ih, kudat maraneh mah. Kudat naon ai maneh? Tadi dia mah loba dukun pernah kita tanya mah tuh. Emang heuh. Asli nawa bisa diantar mah hayu ku urang. Oh, power kodan mah euy. Power naon atuh? Bisa naonan maneh dukun. Nganter batur. Oh. Tapi bener kan mang kadukun eta manyur. Manjun. Oh, engke antar atuh ah. Sip, asa aku udah dibawa si Cinta. Keur masalah eta mah gampang lah. Oh, ke dibejaan deui irah-irahan ieu. Emang tereh hujan urang balik pedas. Ayo. Tungtungna ide berlian datang pikeun menangkeun restu ti kolotna. Maranehna kudu ngadatangan jalma pintar anu dimaksudkeun nyaeta dukun. Kumaha carana? Duh. Si Sinta bisa diajak ke dukun euy. Orang telepon enggak? Halo Sin, keur naon? Nya lo, teu nuju naon ki, aya naon kitu. Enjing ketemuan yuk Di mana ih? di tempat biasa we, aya anu bade diomongkeun. Emang aya naon? Aya nawe atuh? Pokona mah enjing we. Oh nya atuh, untuk selanya si mama bisa nyeseuan. Nya, kisah atuh. Ya najis. Ih, pasti we kitu ngejawabna teh.
ketemuan coba orang telepon. Saha teh? Halo? Ih kamana wae Sinta ngantosan di dieu tapi taya wae mun mau jadi Sinta pada Widi. Kala tuh tuan di dinya, tuan. Pakai lama. Lamun dilawe tinggalkan. Nungguannya. Kami mewahnya menililan lebih ke akaran yang nungguan. Maafnya nungguan. Izin aku siangan. Aya eueuh Tuh aya solokan inung we. kejamnya. Udah diomongkan sok atuh. Ya, kieu. Di saat seperti kieu hayang rasana teh indir. Nah ngomong kita bagus tuh bago ka urang. Urang teh bogoh pisan. Tapi apa daya lah, da kolot teh teh ngarestuan. Nya terang, tapi kan nabi embung pisah. Terus orang kudu ngalakukeun naon? Kumaha mun kawin lari? Nah, repeh bungnya. Nya lain gitu. Eta lain solusi anu bener. Kumaha mun kawin teu pake lari, bisi capek. Maksudna? Nya entong kawin lari. Urang kieu. Ih, boy dan. Kumaha mun urang kadukeun? Ari mana di dieu mah kudu perhati tatanya. Aya si Kodan. Di si ari kali itu hayu dianteur. Kang urang teu boga duit jang mayarna. Aduh, sabar gitu. 500 juta atau 1 jutaan. Ala geuning mahal. Apanan kumaha masalahna? Leuwih berat, leuwih mahal. Tapi mun kurang duitnya bisa dicicil tuh. Cara buat dapur bisa dicicil. Ayo tuh orang ka ditu. Benar, tapi duitnya gimana? Bener lah, kalau memang masalah duit mah Sinta bisa membebaskan celengan. Ayo tuh orang balik ke sini teangan. Oh, ayo. Singkat cerita maranehna tungtungan nepi ka dukun anu jero lowong eta. Kumaha cerita selanjutnya? Simak wae ieu caritana. Ada kemana sih ieu teh? Oh, si tadi tuh nepi-nepi wae. Ayo tuturkeun urang. Hai, eta dukuna. Oh, geningan menikir tuh. Ayo orang balik dia sudah percaya. Enggeus percaya ka urang dukun imah santri mantaguna. Wah, Mbah. Nah, itu nembalan ini. Coba gerak kurang gerona, Mbah. Nah, ini nembalan. Mungkin dia apalin mana gadis apa janda. Maksudnya? Ah, nah, rewet tuh dibahas. Banget kurang kasih sayang jigana ieu mah. Maksudnya, Bah? Gas repeh urang geus nyaho kadatangan maraneh ka dieu. Pan kuing ge bener dukun imah manjur sakti mataguna. Bener oge nya, tapi jika nu kurang meyakinkan banget nah. Sembarangan pisan tong hahareosan. Emangna urang budeg? Hampura Bah. A few moments later. Jadi kieu Bah. Jadi gitu Bah. Teu sopan pisan. Hampura Bah. Ka dieu maneh. Urang, Bah? Nyaho maneh manya si itu. Ka dieu maneh. Ulah, Bah, geus mandi. Magugu ya tuh ki. Wah, berat ieu mah. Naon, Bah, nu beratna? Maneh kudu minuhan hiji syarat. Naon, Bah, syaratna? Anu kahiji kastrol, kadua buang beureum, bawang bodas, salam, sereh, gula beureum, gula bodas. Heug teh kudu mawa beas 2 liter jeung hayam anu warna biru.
Ring jika udah kali buat wae. Cing heula. Tapi bah, mana aya warna biru? Kumaha urang eta warna karesep urang. Lamun eueuh hayam warna biru ganti wae ku warna koneng ka bodas-bodasan. Tuh nyaki geus aneh-aneh wae jika udah kena yang bakal wae. Cing heula, urang we ngobrol jeung nukuna. Tapi bah, nah kaboga orang teu dibere mantra. Eta mah urusan urang jeung manehna engke di kamar. Nah, berarti kamar. Hanjel mah dewasa anu paham. Ini kemana? Engkau udah kajak telepon. Ajak ketemu kakak lama. Aya si Kodan di sini kali itu mah. Hayu engke dianteur. Paling ge. Ngan. Hai, tak dukuna. Geuningan meuni kitu. Geus percaya ka urang, dukun ieu mah Kat. Ku itu kan ngelih teh kamar itu. Ka kamera teh. Ka kamera teh je beungeutna. Malik mukang. Beungeutna kamera teh ye. Banget. Acek we naon tadi ih? Berarti di dia jang. Tadi dinya cenah ka bawa. Si koplok mah. Kami di jajah harap pun harap, kalau diharap. Kali kita sih salah. anjing nu ngadekor hade cik asli. Aing dekor lagi ngalah heula ka luhur. Ngadukeun santeteun euy. Lawang pantong. Ulah dingtong, ulah di jauh kene. Tah, geus kitu, geus kitu. Gampang Ah, nanti. geus kitu. Terus? Di dia. Balik ke jero. Di dia lah. Sebenarnya pas ngomong mana nih? Oh, pas ngomong. Pas ngomong dia. Sok atau bos. Eta dukuna gitu. Tah, dari ini gitu tak gitu. Bari jet. Kapan orang mah? Kapan? Moal atuh di Langsung cut, langsung we asup ka dia gitu. Mereka murah. Jadi Tapi dia geus tanya, Yang jeung rekam "Wih, dia geus kitu-kituna potong we." Dong. Tadi ngomongna. Ampura Pak. Kap. Katuluy tadi teh geus saha. Bilang deui. Kita sih aman ini. Lain teh apa namanya nahan dari. Ya pencet. Aing geus ya kumaha. Ya kumaha geus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapolri sadayana tong hilap, subscribe, like, and comment Papais channel. Tah linkna aya di dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.